Tina sapalina dosa mun dilanggar ku manusia tentu diri na cilaka bakal asup ka neraka musyrik ka Allah Ta'ala dosa ka indung ka Bapa maihan jalma nu dilarang ku agama wani ngalakonan zina ngadahar barang nu riba ambung nepungan balaya takabur sum'ah jeung ria daek jadi saksi palsu wani ngalakonan ngadu ngaluarkeun sumpah palsu kabatur sok ngadu-ngadu ngedahar nu matak mabok atawa minum arak nya kitu daek papaok kaboga batur diruksak oge ngaruksak salira lantaran arang subaha nolak nasib nu tumiba eta jalma putus asa ngabohong lamun nyarita kana janji sok sulaya kana amanah sok cindra eta munafik ngaranna sok wani ninggalkeun salat embung ngaluarkeun zakat henteu inget kana nikmat kaduhungna keur sakarat wani buka keur puasa bulan Ramadan tur ngahaja padahal sabab teu aya anu meunang mungguh syara teu daek ibadah haji dina saumur sakali padahal beukeuh sayagi keur dijagakeun